jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri yang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge. Sahabat kaget, je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir aja berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut biasa tak cerita akhir zaman sia ulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur rek sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah teka rasa orang cicing di dunia ku betah-betahna sebab orang mah disebut nage keur molor Kangjeng Nabi annasun niamun manusia keur sarare fa idza matu intabahu ke hudang-hudang paeh bari wakar heas jadi keur ngimpi kuari ngimpi jadi bupati jadi gubernur nu ngimpi jadi lurah nu ngimpi jadi kiai pedagang sudager keur ngarimpi barang maot mahudang nyana gubernur eueuh bupati eueuh camat eueuh lurah eueuh jang ngimpi tamah geusan barang maot mantap bisa rajul pangjore-jorena jelema anu intabah badal maut nu hudangna sabada maut pangjore-jorena jelema hudang-hudang kakarak maut hudang-hudang sabada dapat jore jasa jadi nu bagus wa kuari ieu urang hudang tempo ke alam barzah alam akhirat ieu urang kuari keur gigisik ieu kuari ngaranna ya cicing di majlis keur gigisik encan aya hudang mah kakarak gigisik haju kawudukan haju leuwih parah barang diuk di majelis lain hudang merongkol ieu urang kuari keur gigisik garana kakarak deuk hudang nempo ka alam itu nah sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin jumlahna aya 10 hiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam status muslim teu meunang kafir dua kudu mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan tilu kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang opat zakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe geus sing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan
Oh cina temu kiai merenanan tama nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun oh kiai ongkoh nya maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai teu kuyai munnya ge maca kitab ieu ta baca tazakaron cede kiai pan di negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi sarua ketika urang berhadapan jeung masalah eta urang babagi supaya ulah terlalu jero teh kasalahan urang geus masalah demokrasi nyieun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun bae teh mah nyieun aturanna demokrasi urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu bara jatuh doang teu ketiban rada deres bae paling ringsek doang geus nah jadi urang ulah sadajan di negara demokrasi ulah dipilih awewe aja nyelamatkan diri orang baik si aya kiai anu ngajakan oh kiai geus mangga jang kiai bae teh mangga nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim kiai bae di kitu sia aing mah hiber geus beres ulah sok sia mejeuna ulah sok ka kiai badal kos kitu mah kiai kudu disoan badal kos itu sia goblok kiai lebih goblok tolol tungtuna turut beungeun kiai aduh ampun kalimat kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan kagenep adlan kudu nu adil benar-benar teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadele kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba teangan pemimpin anu teu nutupan kaca malah dua mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat nah hayang ngarokok kajen teh nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat tah eta kan ngeunaheun kana hatena meunang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot blon nu jelas kudu adil urang neangan adil hese ketujuh mujtahidan pinter berarti sebab itu negara lain desa-desa acak berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya anak supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelya-pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan oh cambangan jadi urang neuleut tanjak dage asana betah urang barang neuleut presiden atau raja urang ya ini mah beti kali kumisan janggotan macam ulah datang ka kos kitu teu bagus mun kunjungan ke Arab bisa didungling gitu. Sujaan kudu nu gagah 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep si hayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat urang maka ditanya engke ieu mah nu geus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus geus mah geus ieu nu endek bae endek nah deuleu ku urang mana nu gagah lalaki geus menaya we ulah lalaki nu gagah pinter
eta nu dipilih ku urang kajen nyalametkeun diri urang bae elek menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh lantaran engke ditanya di akhirat kumaha gitu 9 zaraib ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10 boga dedengan sempurna deduluan sempurna ucapanana sampurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngaranna mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol panjana cadel jadi basol ro lain l tuntuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso baso aing rek teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh gitulah persyaratan jadi pemimpin Imamul Azam presiden raja atau di bawah dunah yakni gubernur bupati camat lurah termasuk RT itu teh raja RT teh sakarajaannya ada sa RT itu jadi takeun RT raja itu pakai celana pendek pada RT raja kuari deuk nyaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pemimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di beat di zaman baheula pertama nu di beat ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sayyidina Umar dibeat jadi pemimpin, sarua setiheun Sayyidina Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Ieu nomor kahiji dibeat lain hayang dibeat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek dituk Kanjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-sa'ah kal dakik
dan atuh dagi maka itu. Nah, setahun kos sebulan, sebulan kos seminggu, seminggu kos sapoe, sapoe kos sajam, sajam masa kumaha okos melem daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman, engke Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi, neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan jadi takeun cepet. Kaiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Usim hujan diisi ku panas, usim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan baik. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, henteu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layung ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman, nomor kadua waktu geus rada ngagenjlog kuari. Musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalahan mukjizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecrek hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet atau suara ti kidul atau ti kulon suara ketiwetan atau ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atau suara ti luhur ieu ge sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kangjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas ongko usim hujan tapi panas. Okos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slow bapan gua. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngriditan hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank. Nah ieu ke di akhir zaman baru dah jing ke baroga hutang kabeh. Masya Allah. Penelitian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita.
Kanjeng Nabi balik deui ngomongna, di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek dus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek dus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai, ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkan maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun wae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kanjeng Nabi kan weruh sadurungna sahabat teh masih kene culak cileuk banget teu percaya cak Kanjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka disingkirkan kunyana anjela jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjela wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus oh beranian biasa berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah berarti beneran nanya lah sahabat wani 5 ya Rasulullah kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa mendaftarkan diri hayang jadi bupati mendaftarkan diri hayang jadi gubernur mendaftarkan diri hayang jadi presiden hayang jadi menteri eta ngaranna bermenuju neraka jahanam ya Allah ya Rabbi urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan tok sama kos gitu mah sia aing mah keur ngaji sia dek ngadengekeun teu teu kajeut aing mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laleutik aing mun galede mah teu kudu ngaji geus sia jeung kiai Golkar bae ka ditu aing mah keur nyaritakeun akhir zaman mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia iya itu bisa cenah macana emang sia mah ciri neraka tuh bisa maca kitab ya anu ahli surga mah bari maca kitab waduh cak meri majelis makan yang henteu teu ge pandai ngadengekeun pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener deuleu sa Indonesia ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener sugan aya di Pandeglang mah sugan aya di Serang mah coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran ya ceuli aing sumpungkeun asal aya bae ge mana gubernur ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana mantak aing ngomong kos gitu teh bibisaanan sama kiai sakeun teh ya tuh aja nih bibisaan aing terus ya itu percaya siap atau babagi bae ge di akhirat dah di surga malah nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok ya gue ini sombongannya lah sombongan nu kitu mah meujeuhna pajar baik bener bae sombong lah tangkorak sia nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleu lah di kana kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah geus cukup ngadengekeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Kiai partai tilok aing ye gua nu ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun
berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka neraka halangan aing. Oh berarti bener cak sahabat. Lima ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa. Dek mimpin batur. Pan di zaman Kanjeng mah asal aya nu hayang me nyekal bendera memimpin perang. Ulah cek Kanjeng Nabi. Berarti aya goron. Di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona. Ada udang di balik. aduh ya okos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung kumaha aya rangda katabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cak cenah isukna aya nini-nini katabrak motor diantapkeun ku nya goblok taji pendi blon korek ada udang di balik eta. Aduh, masya Allah. Nah, iya ge, jekel bendera ketika hayang. Tak cek Kanjeng Nabi. Aya gorod ketika embung karak ya. Masya Allah mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin, berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge. Sahabat kaget, je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir jah berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Tah geus cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling, geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil, atuh jadi negara ge maraling, beda ngaran doang, jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi, beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling. Ayo maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bu bagus amat. Oh bagus, saknya teh, itu nyaon korupsinya nama. Sarua jeung air mineral, barang ku urang dibere ini air mineral, ih embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oh, oplok. Cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih. Embung ini mah. Ai kudu dicampuran mineral mah. Je, ya ini. Udikna ge belah ditu deui udik. Tamati udik teh masih 2 km ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho. Maksudna ditekan situasi dan kondisi. Cak urang lembur teh mah kiai si-isian malulu. Cenah ngomongna ieu teh betah. Orang lembur atau diberi bahasa kos gitu ternyata ndek inteleka jadi orang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae tuh sekolah ye loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah aing mah emang teu betah teu bisa aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebal-kebal Sunda deui bae nya ge. Aduh, masya Allah. Nah, iya. Jadi orang lamun nyaritakeun mujizat Kanjeng Nabi, kadang hayang seuri bahasa Kanjeng nan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna. Yusafiruna ila jahannam. Ih. Berangkat kabeh ka jahanam. Muka dua yas'auna ila jahannam, lompat yas'auna mah yusafiru mah lempang, yas'auna mah lompat. Sahabat kaget, tanya luatan si ka jahanam. Koreng bener. Siaulah yang serikeun pamimpin lompat ka jahanam. Nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalumpatan ka jahanam. Nomor katilu cak
Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae. Yeuh. Ajeuna mah kabeh tah, bupati rada lega bae. Tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur rek sia ge sarua. Hayu atuh berjamaah lah. 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge? Sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat. Di jero imahna, di jero kamar, di jero kamarna nyieun kamar deui, di jero kamarna nyieun kamar deui, dipoekan tetep maksiat bae. Allah Karim. Sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional. Sanajan di jero kamar, kamarna di kamaran deui, kamarna dipoekan, tapi nyana bisa nempo Hollywood. Di jero kamar, kamarna di kamaran deui, dipoekan, tapi nyana keur aya di Hollywood. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, pindahkan keur aya di California. Masya Allah, pohar. Ya Allah, jauh teuing lah ke California mah, pencet deh Texas. Woi, cek ini eta sih negara mana? Ulah lo ngomong nih. Nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae. Kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae. Des nyahona kadinya bae. Pugu di bojong ge sarujeng di Texas kuari mah. Eueuh nu teu akur kuari. Kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda. Kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda saeutik ketika can akur. Sok deuleu naon nu eueuh kuari. Di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas, urang turun di pesawat di Abu Dhabi, minuman timimiti segede cinggir datang ke segede awak, minuman haram aya digeulak di Abu Dhabi. Cek urang ieu negara Islam nama ieu, tapi pan minuman poh haram. Meuli urang roti di dinya, plak nu belah dieu tuh belah kulon nyelempet dibuka. Aya gambaran jerona roti kula gitu bebeja kan nu sejen kula doang eta geus aja mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh baru tempat teh di Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah meuli letik sagede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran sia seri emang ngarti tah naon sih. Maksudnya aya gambaran tuh pakai celana sia. Geus ditutupkan deui ku kula lah. Ya kan banjang bawaan ka imah. Masya Allah Karim. Geus beres ieu teh beres. Haji caritana ieu kan aya ngarokok, kan teu meunang ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempat di bandara teh. Di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup kadinya keur asup mah kula sorangan menang meureun samenit brus urang baru le datang marak calana make sakit ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah Karim. Eta di Abu Dhabi, kos itu di Abu Dhabi encan di jerona, eta kakarak di bandara. Masya Allah Karim, encan di Amerika, encan di Inggris, encan di Jerman, di Prancis. Teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masya Allah. Tanyakeun ke kacamat ge. Pan nanyakeun kacamat berarti rahasia. Geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat, camat anu gaul tapi camat. Saha? Tuh jauh kula wae, waktu jauh gitu. Jauh jasa. 1, 2, 3, 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit. Terus sia mah geus moal nyaho satelit teh tadi mana? Dasar lembur sia mah. Kampungan. Kos kitulah Indonesia eta ge Tangerang. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman
anu tetep ngomong na teger baik nyana menjaga mata celi jeung sajabana tetep baik ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutik nage setik deui qalilan bahasa qalil teh seeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang seetik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerk satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eker malah nah, ya tinggal hujan ngecek setahun tapi tejaradi naon tejaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetep urang mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya robbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi sah minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum artina nu milihna teu kudu keseluruhan nagara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahli hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq ke aya tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa nah ieu keur carita memilihna wal asau bai'atu ahlil ilmi wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompokna sasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahli hilli wal iqdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon
eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Teu kudu ese dengan kiai kos kitu. Lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai, di ketua, di kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat dak menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya, aya eueuh kiai nu kos kitu. Aya, lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang bae. Di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang. Tangerang aya weh. Aya urang Pasar Kemis aya weh. Sia mah aya bae, kagak deketan ka Cilomok sia. Sia mah deka aing meureun, kajen kuku mah ge. Dasarna sia mah ekstrim. Nah, ulama memilihna boga wawasan. Di samping ulama ruasa, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, wa wujuhin nas, tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah, nu milihna nu kos kitu. Yes. Kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud. Syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan, ulama, tokoh, termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan. Syaratna sifatus syuhud, sifat saksi. Nu kira-kira nyana jadi saksi sah. Berarti kasifatan minal adalah wa gaya. Nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah. Berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh tidak milih. Nu embung dibere duit. Anu embung ge dibere mobil. Keuna ngengkeuy milih ka ditu dipaksa ngaranna eta kos kitu. Mal beres. Satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres. Satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara. Nyana nu sok pidato. Oh, Rasul wal naon kana kadituna. Finar ceknya na ya Rasul murtasi finar nu nyogok nyung narima sogok ka neraka hulunya anak tas dibere motor mio nya cekal huluna heuy ai sia ngomong goblok teu bareres kali kiai okos jelema di kota Allahu Akbar bayan naon Allahu Akbar. Pas azan Allahu Akbar hes. Tiap tadi Allahu Akbar. Beratas itu Allahu Akbar. Waya azan hes. Tekan teu beres eta. Geus balikan urang ngaji, kuari hudangkeun awak urang nu keur hes supaya gigisi tempo gerak ke alam barzah. Ulah neulean batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah. Eueuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa, gagah teu dibawa, kabeh ngan awak kurang we jeung boeh. Dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh. Sakadar urang gagah, sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu. Sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu. Baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu. Kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan. Pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang. Pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang. Selesai. Ditutup kuburan urang sorangan di jero. Tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang. Bentakeun mata hate urang eta. Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak, udang ngaranna. Geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat, cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi, ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas. Ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud, sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi. Berarti kesifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nagenya nama henteu boga wawasan, henteu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung nagara, teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta nagara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jero urang kan aya musliman eta geus bentuk kasalat mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae. Urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih, sebuah nirwana. Lain Kangjeng Nabi nyarakan nirwana, golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama mah macet, sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Numatak tiba heula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni, henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab lawan paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah. Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah, tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kali itu acak-acakan. Nya khairul qurun qarni, terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabiin tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salamatkeun diri urang, eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti diri urang. Batur mangan sakadar huhahehe doang. Mantak Tuan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tuan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu, ih pohara. Emang kunaon mantak resep sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu, kunaon pelit. Tuh kan?
aing resep biasa ka kiai itu batu. Emang gua kiai itu mah naon bae ge meunangnya nama. Itu pokoknya mah meunang bae, anu mengkredit meunang, segala meunang. Orang deposito meunang. Aing geunaheun. Kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah, kiai mah kudu kos kitu internasional. Aing resep jasa kajana mah. Benduna kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam keneh masyaallah. Dah ieu nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan di BAT dipilih ku ahli hilli wal iqdi nu milihna ulama ruasa wujuhin nas yakni nu kasipatan ku sipatus suhud sifat adalah saknyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mimpina dengan prima ngeunaheun teu leceh. Nomor kedua wa bistikhlafil imam wallahu a'lam. Lamun di Amerika nabe loba nu disumput salindungkeun leuwih-leuwih pergerakan-pergerakan tentang keagamaan anu sabenerna di demokrasi mah terpisah antara lajuna negara jeung kemasyarakatan jeung agama, tapi ternyata justru agama kuari nu keur diacak-acak. Gitulah di negara demokrasi. Dibuat demokrasi kabeh kuari sadunya encan aya berhasil mah ngan geus mengarah. Berbagai negara ngayakeun perlawanan tetapi sakitu ayana. Urang mah geus bertekuk lutut kumaha cak tunjuk manehana. Eueuh nu pinter di Indonesia ambalaya. Eueuh nu gagah di Indonesia datang ka bertekuk lutut loba. Buktina urang teu meunang salah saeutik ditampilin ku nya. Kumis raju. Janggot sempong. Urang teu meunang salah saeutik dihajar, berarti kan gagah. Tetapi ketika mereka ngayakeun instruksi orang bertekuk lutut. Kagagahan jeung kapinteran eueuhna naon. Balok tinggal balok dina pundak, bintang tinggal bintang, sakitu aya. Ulah bangganyana mamawa balok. Naon atuh nu geus diperlawankeun untuk rakyat. Ulah bangga nyana aya bintangan di dinya. Ja urang ge sakapeung waktu mah osok okot bintang 7. Ai keur puyeng-puyeng amat mah. Teu eleh nyana mah bintangna 2 3 urang mah 7 sekaligus. Kadang-kadang overdosis 14 urang mah. Tapi biasa-biasa bae. Jadi urang lamun nyaritakeun nu gagah ambalaya, nu pinter loba. Jeung papada urang berarti gagah jeung pinter teh berarti jang minteran jeung jang gagah. Kok bangga sih tuh jeung si itu atuh dek nembongkeun pinter mah, tuh jeung si itu atuh dek nembongkeun gagah mah. Ulah sok hebat di kalangan di ditu atuh mah hebat mah di mana di planet itu. Supaya ieu kamakmuran terasa ku urang, keadilan terasa ku urang, kejujuran terasa ku urang. Tapi pibuktieunnana gagah tinggal gagah, nu pinter mah neuleuh gagah di urang seserian. Nu nyaho mah neuleuh gagah urang atuh seserian. Ngomong doang sacayut. Mulai tah cayut tak keluar tah cayut. Bahasa Thailand tercayut. Yes, ya mah ngomong doang secayut doang. Tapi bukti mana? Kurang lamun dikitu-kitu mah. Jadi si gaul nu bener. Tapi sakieu ge alhamdulillahirabbil aya nu daek jadi lurah buh mun eueuh cilaka.
aya nu daya keneh jadi camat urang mah bersyukur ka Gusti Allah aya nu keneh aya nu daya keneh jadi bupati pohara lamun neuleuh kana kauntungan pasti bae untung ayalah jang sulap-selapeun mah diturunkeun ka anak mah meureun datang wallahu alam ka incu mah tapi buktina lurah anu teu datang ka incu hartana camat anu teu datang ka incu hartana bupati anu teu datang ka incu hartana semet anak berarti kan telurus neanganana tadi ngeundeureuss aya jangyana semet anak memereunangan datang di deuleu zahir mah tapi lamun neuleuh kana maknana di akhirat bakal kumaha inggis lamun neuleuh zahirna doang mah pembebasan aya jual sameter aing menang sabaraha persen di ditu teu dieu nyana nyeget bahkan lain 2 kali dijual jenkeun suratna jaing malurah ieu tina Avanza naik kana Innova naik kana Fortuner naik deui kana penjara dunia mengenaheun nya maknana di jero nu didahar kujana nu dipake kunyana nu dipake ngiwan wallahu a'lam bupati di dunia nama pohara wallahu alam di akhiratna mun urang neuleuh zahir bae paronjang-ronjang tapi ketika urang neuleuh ka jerona ja urang mah iman pan ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu nu dideuleuh teh 2 pihak zahir pihak batin lamun urang geus boga pertimbangan eta insyaallah urang nu mantak kuari daek ngaji hayang nyaho pertimbangan batin pertimbangan zahir mah geus teu kudu diajikeun di majelis taklim cukup neuleuh batur di pasar di lapangan penting memenang keuntungan tapi hayang nyaho pertimbangan batinna lantaran urang bakal balik ka ditu mantak wani sanajan bari eje ngredup-redup nu penting ngawuduk heula sup keur cenghar ge caang nundutan atuh komo keur kieu pokona kerek we kajen kumaha deuh beuteung seubeuh cuaca tiis ngaji teu kaharti mulai geus eleh kotok deuk endogan kuplek luk geus beres tanya ku babaturan ngaji naon tadi ya sarua bae sia-sia aing bae sapoda mah penting orang menang ganjaran geus beres asal nu ngomong kitu bae eta asal lu ditanya ke orang naon tadi ngaji lah tu sarua bae nah eta jelema geus malu hese tah kos kitu ala kadar jang pertimbangan orang nu mantak hayang ngaji ge jang pertimbangan engke ketika wa yudul mawazin diteundeun ieu timbangan-timbangan di akhirat orang bakal ditimbang zahir jeung batin bakal katembong man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir wa man khaffat mawazinuhu geus disering dibaca geus jango di hartina tapi biasa bae teu daek ngaberatkeun timbangan teh hampang da timbangan berat kurang ku amal nah gitulah tempo ku urang ketika urang jadi pemerintah timbang di dunia keneh zahir jeung batin ketika urang jadi pengusaha timbang ku urang zahir jeung batin ketika urang jadi guru timbang ku urang zahir jeung batin ketika urang jadi kiai timbang ku urang zahir jeung batin abeh urang aya dina ridho Allah subhanahu
boro-boro anu bener nu salah ge keur nemah manga jerit nyana ge hate nu nyandung ben nu susurian gilir ka dieu suri gilir ka dieu suri gilir ka dieu suri wah nyana keur lempeng mangalamun be leungeunna ge dikapundakeun duanana duit teu boga haju pamajikan nu kolot nyarekan nu ngora nyarekan asana hirup leumpang ge teu napak aing ka mana balik padahal mah imah na ngabangun nyana tapi balik sieun neuleuh batur di pos kamling keur main gaple diuk slep ya di lantaran geus aya pemainna opatnya nama datang anyar haju di tukang nyelande beureut mobil boga imah gedong tapi nyana hes di pos kamling percis kos tukang beca da eta jadi sadar aing kos kiamat ieu hirup sadar kos eleh main kos kitu teh keur main beres eleh ngalang layu motor bea duit bea nek balik sieun ka pamajikan bisi ditanya teh si mana kak menang teh eleh nya eta tuh majikan marah aya menang mah teu marah tolol teh pamajikan aya eleh we marah beuh eta pamajikan nu solihah eta mah kos ya Allah ya apa jika udah dek menang dek eleh salah kita digendengan wae lah kau ulah sok main atuh ya urang bakal ke akhirat kamari ge ngaji cenah ge engke di akhirat apa urang bakal ditimbang ji cek salakina atuh sia masia timbanganna bagus kan tu aing mah aing geus aing ka neraka tuh sia ka surga tuh sok aja babagi ka kamah kos bapak kolot beta surga terus ya sok karena naonan atuh kan aing mah keur resep terus bae lain kitu Kak pan ieu ke hasilna didaharkeun ka kula ulah aya ngadahar sia pokona kongkoro ka diekeun we pake main aing mah pokona moal mere dahar tina main tina naon atuh pokona mah moal we aya usaha henteu tuh dibere napakan teu main eleh dinasehatan marah eta kos kitu eta aya jelema ge ku hari teh kos gitu tata kudu jauh-jauh aya pokona balah nah ieu urang jang pertimbangan mantak daek ngaji jang pertimbangan urang zahir jeung batin ieu mandek nyaritakeun tentang tanda-tanda nu kuat nu mengarah kana pelaku tersebut benar-benar melakukan pembunuhan laus ngaranna Zaid boga anak dua Umar jeung Bakar kemudian ke Zaid terbunuh dua anak nyana ieu mengajukeun ka nu berwajib setelah laporan ke polisi terus polisi mencari bukti-bukti di sisi gigir data-data ditampung ke polisi untuk diajukan ke kejaksaan lamun geus diajukan ke kejaksaan engke bakal diponis betul atau tidak bahwa Khalid adalah pelaku dari pembunuhan terhadap Zaid. Jadi laporan teh setelah aya data-data teu meunang urang nyangka tanpa aya data. Laporkan ku urang. Khalid. Angkep Khalid. Khalid ungah inge. Maneh pembunuhna? Ji. Cek Khalid teh naon kula ieu nu matak disangka jadi pembunuh terhadap Zaid. Waktu Ki Zaid terbunuh sia make calana hidung, kaos hidung, kacamata hidung, pet hidung. Terus kitu sapatu hidung.
pan ku sebab sakitu atuh eta asal nu hideung-hideung pembunuh. Wah ceki Holid kok jadi kos kieu aing mah tuh make hideung-hideungkeun sakadar resep doang kos geng. Jadi aing teh ngan sakadar nyarupaan ka geng. Aing ngebunuh mah tuh aing mah henteu. Jadi aing mah sanajan make pakaian hideung ge sapopoena mah di masjid. Nu bener sih aja ditanyakeun. Maksudnya di masjid don maling sendal aing mah. Oh iya mereka tadi. Tapi tetep teu meunang kitu bae. Datana heula. Maka laporan dari kedua anak nu bernama Umar jeung Bakar. Cek Umar telah membunuh kepada ayah saya adalah Khalid. Ai Praki Bakar kakana laporan lain Khalid. Anu ngabunuh mah saha? Ceki Bakar mah lu ngabunuh teh ieu adalah si kitu Waru. Mang Waru. Jadi salah sahiji laporan tina dua anak nu bernama Umar jeung Bakar laporan ki Umar mah nu ngabunuh Khalid tapi ceki Bakar mah nu ngabunuh teh ki Waru. Nah ieu kumaha ieu? Sebab dua anak ieu. Walau zuhara lausun lamun lahir tanda mengarah kana perlakuan terhadap pembunuhan Ki Zaid. Aya tanda-tanda anu enggeus ku polisi dirangkum. Mengarah si tandana. Satu aya sendalna. Tanda kedua aya kaos tanganna. Iyalah setelah sidik ternyata aya mengarah ngan masih disamarkeun kene. Tiba-tiba laporan lah salah sahiji dua anak laporan muka hiji ti anak nu ngaran Umar. Cek Umar pelaku pembunuhan adalah Khalid. Faqala ahadubnai qatalahu fulan Khalid misal. Tapi Caki Bakar bohong lain ki Khalid. Wa kadzabahul aghar. Nu ngabunuh teh lain Khalid ternyata Waru. Kumaha ye tentang laos nu mengarah na ieu batalah laos sebab pagedrug ta'arud iza ta'arada syai'an tasakoto gugur heula untuk sementara penyelidikan lanjut sebab korban aya cuman untuk laos yang pertama gugur sebab paradok nu mantak wa fi qaulin la cek sakaul mah tidak dibatalkan hanya coba cari deui untuk memperkuat apakah data anu leuwih kuat teh anu meunang nyelidik polisi apakah hasil laporan dari Umar apa hasil laporan dari Bakar. Nah iyalah kudu bener-bener diselidiki ditampung ku polisi. Setelah tertampung nu mana iya kan hanya sekedar laporan. Maka setelah ayat kekuatan mungkin laporan dari Umar atau laporan dari Bakar atau hasil daripada penyelidikan polisi kakarak ajukeunlah ka kejaksaan mentak waqila wa fi qaulin la yabtulullah terus selidiki Dewi jalan jang teu kapanggih sabenerna mah untuk di Indonesia urang teh boga mabes. Alat dages begitu canggih. Komo kuari loba HP. Dari suara HP bakal kapanggih titikna di mana? Iyalah satelit anu luar biasa. Andai kata teu kapanggih mungkin teu dilanjut atau mungkin diamankan.
sebab naon urang geus kerjasama jeung Amerika satelitna dunia. Ketika kesulitan di Indonesia, urang geus basang satelit lapor melalui kekuatan Amerika bakal kanyahoan kunyan anu menyelidikna tetap di Amerika tapi satelitna langsung aya jelema bakal kapanggih lamun deuk nyaan ngan modal kudu gede. Jadi modalna neangan kotok kudu beak sapi sakitu bae eta lah eueuh jalan. Lamun urang endek ngalaksanakeun sejujur-jujurna jeung seadil-adilna di Indonesia moal beak teu kudu menang ti rakyat untuk melaksanakan penyelidikan dan lain sebagainya. Indonesia negara terkaya sedunia. Indonesia menjadi paru-paru dunia. 5 benua Indonesia lah jadi paru-paru. Sebab di Indonesia mah pohon naon bae jadi. Dunia 5 benua nu jadi paru-paru adalah Indonesia, negara terkaya Indonesia. Carita minyak Indonesia loba. Nu diberitakeun ku urang sekian di paling nama wallahu a'lam. Carita logam di urang logam naon nu eueuh. Ti mimiti logam emas, logam perak, logam perunggu datang ka Barlen aya. Di urang Indonesia carita besi dek besi nomor model kumaha aya dek carita gitu pepetetan petet naon eueuh di urang jajadian segala rupa urang mun nyaritakeun maka sapira maka ngan saukur Arab ngan saukur boga korma jeung kacang doang geus sakitu. Tapi di Indonesia aya hui aya ketela aya singkong aya dangder eta keneh. Masya Allah haju dijieun lagi geus model goreng dangder coba hayu pais dangder ditayekeun deui ku jadi katimus dibawa deui ka Garut jadi keripik dibawa deui ka Lewo jadi endog lewo ambalaya dangder keneh. Indonesia mah kaya raya tina bubuahan geus pohara jasa di mana aya di negara luar tangkal awi di urang ambalaya. Mantap begitu nyen pabrik melakawi caknya nama meureun model urang mah bosen pelakunya nawi diturutan ku urang lakawi segala rupa aya kaya raya di urang lain lalagaan cuman ieu urang mengelolana hiji kurang bisa ketika bisa kurang teu dihayukeun urang lamun nyaritakeun di Hong Kong Masya Allah di Hong Kong malah mun aya jelema boga kaleuwihan boga kabisa ditarik ku pemerintah produksi mana dimodalan ku pemerintah dimodalan di samping dimodalan anu ngembangkeunana pemerintah jeung nu masarkeunna pemerintah ieu lah Hong Kong matak maju tah kamari nu mentek ulah yang jadi presiden teh eta maksudnya nurutan di Hong Kong bisa nyinaon bae pemerintah nyahoan modalan pasarkeun ku pemerintah jelmana diamankeun di urang Masya Allah kamari urang Pasir Gadung laporkan ke presiden kula boga kabisa mohon didukung naon nyin pepletokan teu didukung aduh presiden parah jasa bisa dua rupanya na pepletokan jeung deredet tetep teu didukung lamun ieu di Hong Kong dikembangkeun hujanan di urang mah moal kurang obatna ge tangka derewak di mana bae aya kacentet dan lain sebagainya ieu keur carita mahmur jasa. Jadi urang izin ke negara lain negara terkaya di dunia tapi jalan teu daek nyambung masih kene ngagejlug keneh bae bupati geus sabaraha kali bupati ganti ngagejlug keneh bae Masya Allah listrik masih keneh can normal aya pareun saminggu ke pareun deui saminggu ke pareun deui nu usaha di listrik mah pan melalui listrik di kumaha coba jelema usaha nangan sakadar dina es doang
sedengkeun esma paneta kulkas gabutukeun listrik nyana geus ngitung bae sapoe beakna sakean ratus sakean atuh teu padam listrik es aing ambalaya segera ieu bantut ieu teu mikiran teh enten kadinya mayar terus bae teu meunang we telat mayar. Nah ieu pun urang nyaritakeun berbagai-bagai ini kumaha tanggung jawabna pemerintah ulah sok-sok nyana make kenong di dieu listrik pikiran tajang rakyat usahana di dinya nyana urang usahana teh di dinya anu batur nu usaha di makanya hitung di Tangerang sabaraha nu usaha melalui kulkas melalui listrik dan lain sebagainya ajunya anu melalui listrik ngelas dan lain sebagainya bener cenah atuh aya genset dan lain tapi kan ieu tanggung jawab pemerintah teh mana nah kos gitulah ieu keur carita mana kemakmuran mana ieu kekayaan mantap diserobot lah keluar bab urangna gagahna jeung papada urang tapi lamun urang gagah mah emasna besina logam dan lain sebagainya uyahna minyakna dan sebagainya orang kelola orang jual adapun engke urusanana urusan pineuwih ti ditu ti urusan jual beli tah make calo biasa masalah tuh kan gitu ngeunaheun kan kadengin tapi kulantaran orang bertekuk lutut urang nu boga nyana nu ngelola nyana ongkos du pribumi nyana nu boga kauntungan urang di persen paneta teu ngeunah kana jantung kos gitulah negara urang ieu mah keur carita mana nu gagah mana nu pinter deuk ditanyakeun teh eta mana nu gagah mana nu pinter ternyata eueuh pan eueuh sika urang sok poporongos jakarasana aya teu menang salah saeutik urang dicabok urang didepak orang ka urang doang gagah teh tuh kos gitulah orang lamun kadinya nyaritakeun pan nya teu senang atuh urang teh senang jadi gitukeun pas teu senang teu nyambung rakyat jeung pejabat asal teu nyambung rakyat jeung pejabat geus tereh kiawat sugro ribut ujian entak babari di Indonesia mah diributkeunana sebab daun seuneu geus aya tinggal diempos dok tinggal ning song-song dah gebrah wah carita nafsu seperti eta tapi pada kenyataannya justru Indonesia paling unik di negara timur mah gampang disulutna gampang diemposna masalah leutik jadi gede perang tapi di Indonesia geus sabaraha jenderal nu salah geus sabaraha pejabat nu salah bupati hampir saralah kabeh kitu keneh camat jeung lurah hampir saralah hampir ya mah hampir gubernur hampir rakyat lain teu nyaho tapi ketika diredam bae ku kiai dulur langgeus nunggeus manggeus bae eta mah kasalahan nyana atuh urang mah urang bae cepet alabatan kulkas Indonesia ji geus sabaraha kali kuari Amerika dek ngadukeun urang jeung papada urang geus sabaraha kali mun nyaho sejarahna turunlah ulama NU kerjasamalah jeung Muhammadiyah redamlah masyarakat salah tinggal salah lamun urang bisa kene diadukeun geus ngagebur di Indonesia mah contohna reformasi bae eta teh kapan tokoh-tokoh siap dur sakedeung hanya berapa menit lengser acak-acakan batur nu jadi presiden jeung nu jadi pejabat toko nu beak tipi-tipina reformasi paneuh cak cida teh sia lain bae nasib kos kieu jasa ieu tipi aing beak supermi aing beak cak geus beak geus kieu lah gampang di Indonesia mah tapi ketika diredam guys gubernur urang sakitu loba salah nage tetep bae urang hargai nyana putri daerah geus kajeun teh diponis ala kadar doang itu emang negara urang ban jelema-jelema urang mengelola sakitu malah geus bae urang hampurakeun kemanyana kaluar di urang angkat jadi gubernur deui bae Ki Podoli geus siap bae dek di umrohkeun hampura
Gusti Allah ge Ghafurur Rahim. Wah, eta Indonesia reda di babariasa di Indonesia mah. Lain lalagan teh. Tiis jasa. Mantak ngadeukeutan kiai jang ngaredam. Redam. Diredam. Boh, kamari Jakarta lamun teu diredam, gua tuh Jakarta Lautan Api. Kedua Bandung. Kan diredam deuk nararaon lah. Urang bere kesempatan bae coba sakadar 5 tahun. Lamunnya ada keterlaluan geus teu kudu direformasi, pencit habuk. Kitu bae geus bari tenang bae heulanan, tenang bae tenang. Diredam ku sababaraha ulama, sabaraha kiai tenang bae heulanan lah. Jaka bege teu kaluar ti aturan Allah coba hayang nyaho heula nya. Cek getis. Ieu Indonesia, antak Amerika ge gideg we sial jasa cek ieu. Aing meresep biasa pun mulu huru harata aja nama resep dur kurang obatnya berek wae kurang senjatanya berek wae datang ke pihak itu kurang senjata diadukeun nyana kene urang nu ribut urang nu paeh nyana nu untung jual senjata tuh tapi di Indonesia teu bisa ribut ya senjata nanti dulu emang kada gua punya pepletokan belum digunain dong. Aduh, bingung nggak Amerika? Coba lihat senjatanya ini. Itu obatnya apa? Derwak ini. Aduh, Amerika ge puyang aing jangan ngalawan Indonesia mah. Puyang menjasa. Ya lawan geus dijegurkeun deuk dijegurkeun kan loba kene ketenangan di Indonesia tenang. Kita ulah ngaji geus loba di masjid anu tidak boleh ngaji, di mushola anu tidak boleh ngaji, kerukunan agama dan lain sebagainya. Mun di negara batur geus ribut. Tapi di urang tenang bae. Mushola teu meunang ngaji di jalan. Masjid ini tidak boleh dipegadangkan pengajian sebab ini adalah perumahan. Di perumahan ini sekian persen Kristen, sekian persen Buddha, sekian persen Hindu, sekian persen Islam. Jadi sudah tidak boleh mengadakan gitu pengajian-pengajian. Wah, ya enggak apa-apa. Nah, jadi hareupeun jalan. Ieu masjid di jalan tuh gitu-gitu ge. Atuh emang kancil juga nana tuh. Kos kitu meunang ge di masjid di jalan mah tuh sabodo. Bolon tak Kristen itu segala Buddha gue boleh ini mah sarannya buat ibadah aja ngaji nggak boleh jelema ngaraji di jalan gue boleh ini untuk umum di harapan imahnya harapan imah ambalah ya kadi itu tinggalnya namanya godek cek abadi kayak amat cek jangan beres senjata boga pepletokan gak bisa itu apa itu yang digantungin di sini? Wow, ini lebih dari panah. Apa namanya? Jepretan ini. Wah, tuh lah jago orang Indonesia ngejepret nak. Wow, atakan Kangjeng Nabi Daud teh pakai jepretan. Hadiahan kurang Kangjeng Nabi Daud. Ila hadarti Daud, nu keluar Daud Cikupa. Aduh, Kangjeng Nabi Daud udah dihadiahan teh hadir, Daud Cikupa nu hadir. Guys, pokoknya mah jepretan manteng. Amerika dia bingung ini latihannya bagaimana? Latihannya manggah tetangga. Udah beres. Marah nggak? Udah mau marah mau bagaimana? Tuh orang yang nggak ketahuan sih. Dikira jatuh aja sama dia. Udah beres. Ketika marah juga sebentar. Indonesia mah pengampun dan pemaaf. Udah kalau ketahuan anak-anak ini ngebandring, ngejepret, udah. Iya, saya buahin dijepretan, cokotan lah kusia. Beres. Amerika gigi deh, waduh, belum saatnya kita melawan Indonesia. Si pemaaf, Ghafurur Rahim Indonesia. Masya Allah. Iya berkat ulama lain lalagaan. Ngesabara kali nek digedur ke dia teh orang barat, orang Amerika. Tapi jago ulama orang. Redang kau mau kerjaan Gus Dur. Nggak usah. Gak usah dilayani. Kita aja matak aman baik datang ke kuari urang kuari lamun nduk hayu ke nafsu Nazarudin di mana kuari si Saprudin di mana si Nurdin di mana bangsa dindinan di marana eta kuari teh dak datang ka mana nya mengadilina eta tangga urang mah anu menyon teh di gebugan pan ngerendem di ditu
di hulu ka mana, irung ka mana, ceuli ka mana, di peupeulhan tah diasupkeun ka penjara aisi dindinan di ditu musabaraha ieu teras atas anu kudu dipenjarakeun jante tapi rakyat caricing bae Ghafurur Rahim geus bae pengampun pemaaf beres geus malah mun kaluar mah geus sasalaman bae sasalaman pelukan geus beres hampurnya geus dihampur aja asa Bo, kula malu baca salam geus ulah masalah beres diurang eta Masya Allah hese neangan cara negara Indonesia teh hese lain lalagaan di batur mah ku sebab anak ku sebab tetangga dardir-dur mantep di urang mah boro-boro Amerika tukang telu ge teu laku nyana masarkeun telu supaya narluh ben teu laku di urang mah sebab naon kiaina dulur lah nu geus bae itu cenah beuteung makula busung engke ge urusanana pae mas siapa ya tukang telu na ge geus teu kudu dibales geus teu kudu kayak jelema datang ki pokona ki bae ieu mah ku telu saha nu telu sia anu balikeun bae kiai habek geus kabeh ge menang Allah lain kitu cenah panas jasa pun mah sakedeung panas ge geus kalem bae engke di akhirat engke bakal diganti kitu nya ge geus atuh ge beres ya Allah di Indonesia cek tukang telu sial tak kiai maksudnya nyada kena datang ka aing ieu telu aing teu laku ieu bu dipasarkeun di urang telu supaya nareu teu laku tetep bae kiai antep bae ja kabehan ge bakal pararae ke diganjar ganjaranna kanyahoan di akhirat lain gitu cenah kiai asana teu betah amat neangan betah mangke bae di akhirat geus di dunia mah betahna kitu ataupun bagi ataupun geus atulah geus beres aman datang tukang telu oh ieu mah ketelu geus maningan bales deui bae cak kiai ge ulah cak kieu teh ulah nurutan kiai atuh nurutan kiai mah moal beres-beres bareng teh lah cak kieu teh ka kiai bae kalau mah santepkeun bae eleh tukang telu teh Indonesia emang kumaha kitu lamun kiai teu nasehatan kos kitu dardur ujianan tapi tetap itu pejabat orang cenah korupsi na ambal aja terus ditangkap tah urang hampurakeun bae geus masalah di urang Masya Allah luar biasa negarana kaya subur makmur rakyatna kitu pemaaf pemurah hati geus dibatur para jasa di urang mah ayam mamang pak urang balak langsung urut nu bapak urang harta bapak urang dicokot aya mah 10 tahun indit datang deui ka dieu ngesot niku ieu mamang ya oh ya harta bapak dibawaan gitu ieu mendek pokona mah nyangakeun beungteug teu genti goro-gorokeun hampura jasa mamang mah geus teu daya teu upaya heueuh tuh mang ka dieu mang geus cicing di dieu jeung alo mang urang sahirup sapae geus di dieu geus mamang dek balik ka mana lain ka Allah mah padahal mah harta bapana bae aku nya tapi waya datang minta hampura dihampura deui bae geus bae ieu motor sa menang saminggu teh motor alot pakainya heuder teu balik deui sial tah mamang tapi tetep bae deui balik dihampura deui bae Masya Allah ieu Indonesia pemaaf na lain lalagan nah iyalah orang hirup di negara nu subur tur rakyatna pemaaf alhamdulillahirabbil lantaran naon urang ka Jawa Timur wali ambaleh ka Jawa Tengah aulia Allah di Jawa Barat di Banten loba wali-wali Allah anu tarariis hatena entek urang tetap kerub tadarru urang ka Gusti Allah melalui haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani tiis nama hatena ngeunaheun urang ngadeukeutan nyana tiis komo urang ngadeukeutan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantap makin loba maca shalawat tentrem tiis
wagil cek sakaolna layab tulu tebatal laos bitaklibi pasikin ku sebab ngabohongkeun jelema pasek padahal na jelema pasek teh kapan teu direken cek syara malantaran pasek mah jelema nu kaluar tina aturan syara kulantaran gitu teu bisa dipercaya informasi nanti jelema pasek khuruj antoatilah nu kitu ngaranna jelema pasek jelema nu mabok pasek jelema nu judi pasek jelema nu zina pasek jelema nu maling nu kitu ngaranna pasek geus nyana jelema nu kararitu teh ketika mere informasi eta teh teu bisa dipercaya cek syara mah tetapi ketika nyana mere informasi anu akurat aya tanda-tanda kebenaranana bahwa pelaku pembunuhan terhadap Ki Zaid adalah Khalid nyana mere data nu otentik ieulah mungkin bae bisa dipercaya lantaran Khalid nu mantak dilaporkeun sebagai pelaku pembunuhan terhadap Zaid nu ngalaporkeunana ieu adalah Ki Dadap nu pasek orang babaturanana atuh bisa dipercaya sebabnya lah nu nyaho lukalikuna mentak cek sakaol teu batal diterima ucapan pasek ngabohongkeun nu pasek ge sarua bae padahal nyana adalah jelema nu kaluar tina aturan syara layab dulu teu batal laos ku dibohongkeun ku jelema pasek andai kata aya tanda-tanda tapi jelema pasek ngabatalkeun tetep teu batal sebab jelema pasek teu diitibar kitu keneh ketika nyana laporan ieu teu bisa dibatalkeun nu jelas ngabohongkeunana leuwih gede kada teu bisa dibatalkeunana si laos sebab nyana walaupun kukumaha ge memang jelema anu pasek kadang bisa dipercaya kadang henteu ngan ketika ngabohongkeun mah ketika ngabohongkeun karena tanda-tanda nu geus jelas nyana memberikan tanda silakan terima ketika ngabohongkeun mah teu bisa diterima tuh aya kos kituan jelema pasek walau qala haduhuma qatalahu Zaidun wa majhulun andai kata salah sahiji ti dua dulur atawa dua jelema nu laporan pembunuh terhadap Ki Bakar andai kata nu terbunuh na Ki Bakar ieu aya nu lapor bahwa pelaku pembunuhan terhadap Ki Bakar adalah dua orang nu pertama Ki Zaid nu kadua mah ku lagi kurang nyaho duaan cuman lu hiji mah Zaid cek nu saurang deui lain Zaid nu ngabunuh teh Umar cuman nu saurang deui mah ku lagi teu nyaho jadi berarti ieu dua laporan cek saurang nu ngabunuh adalah Zaid duaan ngan nu saurang nama ieu Zaid jeung sameureun cek laporan nu saurang deui nu ngabunuhna Amrun jeung nu saurang deui ngan nu saurang nama teu kanyawan halafa kullun ala man ayyanahu maka sumpahlah saban sahiji yakni tina dua jelema tadi sumpah naon ieu jang menyatakan pembunuhna bener-bener adalah Zaid nu hiji deui mah samar nu hiji pembunuh Umar nah nu hiji deui mah ieu adalah samar maka ketika dua nana daek nyana sumpah bubar untuk sementara sebab naon sebab ieu paradok pelakuna nu hiji Zaid wa majulun nu hiji Amrun wa majulun sumpah halafa kullun ala man ayyanahu nyana sumpah saban sahiji nu laporan teh mudai kasaha ieu nyumpah alaman ayanu ka jelema nu kunyana dinyatakeun sebagai pembunuh walahu rubu diat nyana engke ieu meunang 1/4 diat jadi lalakoda mun disurahkeun panjang dicukupkeun bae heula sakieu walau ankaro wallahu a'lam bissawab.